man tawadha rafa'ahullah. Ketika orang hubud dunia lalu pasan baik kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti nah iya mah embung teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungan nu beneran dunia bakal datang jadi datang lagi nya nama geus tersepen ieu nyata cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuwekeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia na embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah.